Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareus teteh sadayana? Alhamdulillah tepang desan teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Kanu neme gabung di channel ieu nepangkeun nami teteh Teh Mira. Di edisi 28 ieu dongeng anu bade dipedar teh hiasana Ferry Lorena Yani. Pangarang anu tos kahot dina urusan ngarang. Anjeuna nyintu naskah dina bahasa Indonesia judulna Awan Hitam dan Awan Putih. Ku teteh urang dongengkeun dina bahasa Sunda ngangge judul Lalakon Mega Hideung sareng Mega Bodas. Carios ieu teh tos dimuat dina buku anu judulna Kumpulan Dongeng Pengantar Tidur Terbaik Sepanjang Masa. Medal ku penerbit Karisa Publisher tahun 2002 hiji. Duh, haneut kenehnya. Tah, ieu kaper bukuna adik-adik. Hoyo ngagaduhan ieu buku. Aos dina deskripsi di handapnya. Ayeuna urang aoskeun heula biodata narasi pangarang. Ferry Lorena Yani, pangarang anu lingihna di Salatiga. Rugi kakiwari tos ngahasilkeun 28 buku. 3 diantawisna antologi, hiji karya duaan, 12 buku nuju proses penilaian di Pusbukur Kemendiknas. Kiwari ngantosan medalna 2 buku anu nuju proses. Buku-bukuna terbit di penerbit 3 serangkai atanapi 3 ananda di Pakits, Buana Ilmu Populer, Andi Publisher atanapi Rainbow, Buana Sastra, teras Indipa, Bina Pustaka, sareng Karisa Publisher. Caritana oge tos seueur dimuat di media. Anjeunna nyerat carita kangge murang kali rumaja sareng nu sanesna. Di antawisna dimuat di Suara Merdeka, Koran Merapi, Minggu Pagi, Kedaulatan Rakyat, Jawa Pos, Radar Mojokerto, Radar Jombang, Bangka Pos, Solo Pos, Majalah Kartini, Padang Ekspres, BMR Pop, sareng nu sanesna. Lian ti produktif nyerat, Ferry oge aktif ngamentoran kelas nulis dongeng secara online, teras janten editor. Oge aktif ngilustrasi buku. Duh, regreg pisan di Rodia Official kasumpingan pangarang anu kawentar. Mitra sadayana hoyong wano ka anjeunna tiasa nganjang ka FB Ferry Lorena Yani atanapi IG @ferrylorenayani. Mega hideung sareng mega bodas teh nyarioskeun 2 mega anu gaduh sifat tojaiyah. Mega hideung sifatna lungguh sareng sok ngelehan. Mega bodas ngagaduhan sifat hoyong meunang sorangan. Dina hiji dinten, ibuna masihan tongkat sakti ka mega hideung sareng mega bodas. Biasana mega hideung sok ngelehan. Tapi harita mah teu masihkeun waktos mega bodas hoyong tongkat saktina. Cing, kinten-kintena naon kajantenanana nya? Dugi ka alam dunya antukna hujan. Saat acan neraskeun kana dongeng, teteh bade medar heula ngeunaan mega. Adik-adik sadayana sering ningal mega di langit? Tah, sok kadang aya mega anu panjang, buleud, sareng nu sanesna. Ayeuna urang pedar ku teteh ngeunaan rupi-rupi mega. Rupi-rupi mega diantawisna hiji Mega Cirrus, gundukan mega bodas mangrupikeun kristal-kristal es anu katinggal jelas di langit. Wujud mega anu katinggal sakapeung katingali bunderan, sakapeung horizontal, katinggal jelas upami katojo ku panon poe sareng latar langit biru. 2. Mega Cirrocumulus, nyaeta lapisan mega anu katawi sapertos lambak di pasisir. Wujud mega Cirrocumulus mangrupi buledan alit anu warnana bodas berkelompok atanapi ngajajar. 3. Mega Cirrostratus,
Mega jangkung anu wujudna mangrupi kulambu sareng ngagaduhan serat anu lemes mirip sareng kerudung ipis. Warna mega siro 100 bodas sareng nutupan sadayana langit atanapi sapali. 4. Mega altosmulus. Jenis mega anu ngagaduhan wujud sapetos butiran alalit sareng seueur. Waktos ningali ieu mega bakal katawi sapertos bola kapas anu ngagulung hiji-hiji. 5. Mega altostatus. Jenis mega sedeng anu wujudna ageng sareng lega sarta nutupan langit. 6. Mega stratocumulus. Mangrupikeun mega handap anu wujudna sapertos bal ngagulung. Lapisan mega ieu katawis ipis. Mega stratocumulus sering kapenak di daerah basisir. 7. Mega stratus. Mangrupikeun mega handap anu tiasa kapendak nalika aya halimun. Wujudna mangrupikeun serat bodas warna kulau atanapi bodas. Jenis mega ieu sering kapendak nalika muncul halimun enjing-enjing atanapi halimun di dataran anu luhur. 8. Mega nimbostratus. Mangrupikeun jenis mega handap anu wujudna teu tangtos sakapeung katawis congona kusut kalayan warnana ulau poek. 8. Mega cumulus. Mangrupikeun jenis mega anu mekar sacara vertikal kaluhur. Wujudna mirip sareng kembang engkol anu nuju mekar bagean luhurna. 10. Mega cumulonimbus. Mangrupikeun jenis mega anu ngagaduhan volume ageng sareng mekar di tempat anu handap. Tah, eta pedaran di luhur ngeunaan rupi-rupi mega adik-adik. Ayeuna mah hayu urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana? Lalakon Mega Hideung sareng Mega Bodas karya Ferry Lorenayani. Kacaturkeun di hiji nagri awang-awang kitu katelahna. Raja Mega sareng Ratu Mega ngaraos kumbira. Kumargi Ratu Mega parantos ngalahirkeun 2 urang murang kalih. Namung kadua murang kalih teh gaduh sifat nu patukang tonggong. Mega Bodas murang kalih kahiji ngagaduhan sifat hoyong menang sorangan. Sedengkeun raina Mega Hideung lungguh sareng sok ngelehan. Mega Bodas sareng Mega Hideung tara akur. Salamina ngan terang wae. Keur mah Mega Bodas nu sok hoyong menang nyalira sareng sok ngarebut naon bae kagungan Mega Hideung. Dina hiji dinten Ratu Mega maparin hadiah istimewa kangge Mega Bodas sareng Mega Hideung dina poean tepang taun maranehna. Hadiah tongkat sakti nu tiasa ngabulkeun sagala rupi kahoyong. Hatur nuhun mah, saur Mega Hideung bingah. Ratu Mega imut ninggal Mega Hideung nu sakitu bingahna dipaparin hadiah ti anjeunna. Mah, kunaon ari tongkat kanggo abdi meuni awon? Ari Mega Hideung mah tongkatna langkung sae. Mamah mah teu adil. Saur Mega Bodas sapertos biasana. Ngaraos teu sugema kanu naon wae anu dipaparin ka dirina. Ratu Mega ngarahuh. Bodas, tongkat hidup duaan sami. Teu aya anu langkung sae atanapi awon. Mamah nyaah tur salaosna adil ka hidup duaan. Ratu Mega leuleuh. Tapi abdi mah hoyong tongkatmu itu. Jorowok Mega Bodas, keukeuh hoyong tongkat anu Mega Hideung. Biasana naon wae kagungan Mega Hideung nu dipika hoyong ku Mega Bodas, anjeunna sok ngelehan. Mung harita mah Mega Hideung alimasihan ka Mega Bodas, kumargi ngaraos resep pisan kana tongkatna. Abdi hoyong tongkat itu, saur Mega Bodas, bari sateka pola ngarebut tongkat tina panangan Mega Hideung. Ulah, ieu mah tongkat abdi,
Pan, bodas matos gaduh. Mega hideung ngajerit. Anjeunna lumpat nebihan Mega bodas nu teras ngungudag hoyong ngarebut tongkatna. Antukna Mega hideung sareng Mega bodas silih udag. Urang tiasa ninggal nu duaan silih udag di langit. Tinggal Mega hideung ngablesat sakitu enggalna. Dar! Mega hideung ngarenjag. Kitu deui jalmi-jalmi di alam dunya. Mega bodas neunggeulkeun tongkat kanu tonggong Mega hideung. Suanteuna ngajelger sareng jeung burinyaina seuneu. Adi-adi tangtos kantos ninggal jelegerna sora gelap di luhur langit. Mega bodas hantem neunggeulkeun tongkat kanu tonggong Mega hideung. Ngabalukarkeun gelegerna sora guruh jeung jelegerna gelap sababaraha kali. Lami kalami Mega hideung ngaraos teu kiat nahan kanyeri. Dugi kacisocana murubut kaluar janten girimis nu maseuhan bumi. Enggal kadiekeun tongkatna. Mega bodas maksa. Ngan Mega hideung keukeuh teu masihkeun tongkatna. Antukna Mega bodas seep kasabaranana. Teras neunggeulkeun tongkat satarikna. Dugi ka suanteuna ngageleger. Tatit sareng gelap mapaesan langit. Mega hideung tos teu kiat nahan kanyeri. Anjeunna nangis kanyanyerian ngabalukarkeun hujan ageung ka alam dunya. Ninggal kalakuan Mega bodas kitu, Raja Mega bendu. Bodas, kunaon beut ngadamel masalah wae? Pantos gaduh tongkat nyalira. Nah masih kene ngarebut tongkat nu Mega hideung? Raja Mega bendu kacida. Bodas, kusabab anjeun ngadamel masalah nepi ka Mega hideung nangis, wayahna kedah nampa hukuman. Tapi pa, saur Mega bodas nyobi ngabela diri. Tetep hidup kedah narima hukuman. Kusabab tos egois sareng kedah janji moal ngalakukeun deui. Kumargi parentah raja, keresa teu keresa kedah diturut. Antukna Mega bodas kenging hukuman, teu kenging keluar kamarna salami 2 minggon. Sedengkeun Mega hideung mah angger nahonan tugasna mayungan alam dunya. Tiasa teu adi-adi ninggal Mega hideung sateu acan lungsur hujan? Tah, eta Mega hideung anu nuju tugas mayungan alam dunya kusabab raina Mega bodas nuju dipaparin hukuman ti Ramana. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana an hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official, teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.